eta sing jadi pikiran geus jadi bujang parawan kasepuh tong milaraan komo mun wani ngalawan kasepuh eta jalma pasti ripuh bakal loba pangabutuh mun teu tobat jadi suluh nu jadi suluh neraka jalma kakolot doraka Gusti Allah pasti murka ngasupkeun kana neraka karama kedah ngahormat mun hayang menang syafaat tong wantun ngalawan omat nurut pasti menang nikmat ari rama eta sepuh anu maparin pituduh nu jadi anak sing rengkuh senang nepikeun ka sepuh bapa teh tangkal darajat ngurusan anak masyarakat tiap isuk bapa angkat nya ka putra telat bapanya ngabelaan anak sieun kalaparan nyiar nafkah bulan-bulan saacan angkat ninggalan nyahna bapa ka anak kuli nanggung naktak mundak suka najan lecet tak mun mikir dugi ka botak si bapa sok milarian artos pikeun anak jajan keur bekel ka sakolahan bijil kesang tina badan najan capek teu dirasa najan ripuh ge kapaksa ngagunakeun pangabisa supaya anak santosa usaha teu meunang embung angkati seruk-seruk tidung neneudaka maha agung eta bapa reujeng indung bapa ngaduakeun ka anak teu eureun indung jeung bapa namplokeun doa jeung banda dibikeun sangkan anakna salamet di dunia jeung di akhirat ti Allah menang karomat ti Rasul menang syafaat